Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas tilu. Alhamdulillah ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Kanggo pelajaran bahasa Sunda nu ayeuna mangga dibuka buku paketna halaman 31. Dibuka buku paketna kaca ka 30 hiji tetapi halaman 30 hiji. Halaman 30 hiji. Ngagunakeun kalimah parentah. Jadi menggunakan kalimat perintah. Ieu di handap aya sababaraha kalimah nu nuduhkeun kalimah parentah. Pek tengetan tuluy bacakeun sing bedas. Ieu di handap. Di bawah ini ada beberapa kalimat yang menunjukkan kalimah perintah atau menunjukkan perintah. Silahkan kalian simak, telaah, teliti, terus dibacakan dengan keras. A. Hudang. Nah, biasanya kalau seruan itu pakai tanda seru. Kita lihat ada tanda seru, bukan titik, bukan tanda tanya. Nah, itu bisa digunakan juga sebagai tanda perintah. Hudang berarti ini suatu perintah, harus hudang. Hudang atau gugah atau bangun. Baca ku hidep. Nah, berarti itu dengan ada tanda seru itu berarti ini suatu perintah. Baca ku hidep. Berarti baca ku anjeun. Gera indit atuh tutupkeun pantona pek bacakeun ku hidep sakali deui. Nah, ieu teh mangrupakeun kalimah parentah atau kalimat perintah. Tah kalimah-kalimah di luhur teh disebutna kalimah parentah. Sok hidep jieun kalimah seperti contoh di luhur. Tah ieu we contona nya tugasna nu ieu. Pancen hidep. Tah tugas anjeun. Hidep tangtuna geus maham kalimah parentah. Ayeuna pek hidep nyieun kalimah parentah dumasar kana gambar ieu di handap. Tah ayeuna mah tugasna tinggal ieu. Tinggalian gambarna anu nomor hiji tah nuju naon eta teh. Nu kadua gambar naon eta? Gambar 3. Gambar naon? Gambar 4, gambar naon? 5 naon? Contoh. Ya nomor hiji. Misalkan gambar nu kulem atau nuju sare. Hudang atuh ujang geus beurang keberangan sakola. Itu contoh misalkan. Gera gugah atuh ujang tos jam 7 teu acan ibak bade angkat ka sakola. Gera hudang atuh ujang geus beurang gitu contohna. Ieu di handap, ieu nomor 2. Tah ningali kelas pabalatak kumaha parentahna. Tah didamelkeun nya dijieunkeun ieu kalimah parentahna. Contoh misalkan entos belajar teh kudu daek sasapu di kelas teh. Barudak kudu daek sasapu di kelas teh. Contoh misalkan. Nah, sok ku anjeun dijieunkeun kalimah parentah berdasarkan gambar nu aya di ieu. Nah, aya nomor 3, aya pakaian anu teu acan dijahitan, teu acan diangkat jemuran nya. Acan dijahitan. Dijahitan teh lain dikaput, tapi diangkat gitu. Aya papan tulis bor eta.
anu teu acan dihapus, aya meja aya nu keneh bukuna teu acan ditutupkeun, teu acan diberesan. Kumaha tah membuat kalimah perintahna. Salajengna nomor 32 halaman 32 salajengna halaman 32 ayeuna pek titenan contoh kalimah parentah di handap. Hidep marentah ka Nur supaya meresan kamarna nu pabalatak. Contoh, misalkan kamu mau memerintah Nur atau siapa saja supaya membereskan kamarnya yang berantakan. Gimana tuh? Nah, kalimah parentahna Nur cik beresan kamar teh ngarah teu pabalatak. Nah, eta teh kalimah perintah. Nur coba beresin atuh kamarnya supaya gak berantakan. Nah, itu teh apa? Nah, biasanya kalau kalimat perintah itu di akhirnya itu ada tanda seru, ya, ada tanda seruan. Paham ya? Nah, ayeuna nu kadua tugasna teh ieu pek tuliskeun deui kumaha kalimah parentahna pigawe saperti contoh di luhur. Hiji, hidep marentah ka Sodik supaya sasapu di buruan. Kamu nih mau merintah Sodik supaya nyapu di halaman rumah misalkan, atau di buruan atau di mana. Gimana tuh kamu memerintahnya? Contoh misalkan, punten atuh Sodik pangnyapuan keun di buruan supaya teu pabalatak. Tuh contoh. Atanapi Sodik pangnyapuankeun di buruan supaya atau ngarah teu pabalatak. Contoh eta. Ayeuna ku hidep sok jieunkeun kalimah parentah berdasarkan ieu perintahna. 2, hidep marentah kamera supaya meresan meja paragi diajarna nu pabalatak. Kamu memerintah Mira supaya beresin meja anu pabalatak. Dugikeun ka 5. Jadi tugasna ieu hiji ngadamel kalimah parentah. Nu kadua ieu ngadamel parentah berdasarkan gambarnya. Hiji 2 3 4 5. Ieu hiji 2 3 4 5. Marentah ka entin sangkan daek ngapalkeun. Tah kumaha? Entin gerang ngapalkeun atuh. Gitu misalkan. Pahamnya? Ya, sok dikerjakeun. Latihanana tugasna dipotokeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.